Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa, sawatara ibekti sakuliah tatar priangan sejak didugikeun dina pidangan S News Bandung TV dinten ieu. Edisi dinten Senin kaping 10 April 2017. Pamirsa, sasarangan sareng sim kuring punika Sumarni. Urang sami-sami Bandungan baik iber salangkepna. Ranca Saladah salah sahiji situs wisata anu aya di kota Bandung, nyaeta tepatna di Jalan Raya Sudi Cisero, Kampung Ranca Saladah, Desa Sindang Sari, Kecamatan Paseh Majalaya, Kabupaten Bandung. Ajikna ieu tempat ayana di tengah-tengah kampung anu teu jauh di jalan raya. Oge sabudeureuneuna penuh ku pasawahan. Ayana ku bangkai anu bersih di eta tempat dimanfaatkeun ku warga Ranca Saladah. Salah sahijina nyaeta dijieun tempat situs wisata kolam renang Ranca Saladah. Nabi tasarang ibu Titin, ibu badai kumaros, hari ibu gaduh inspirasi ngadamel di tempat di mana? Terus nama eta prinsipna memang pun bapak ini abdi dan ngawitan ke nyemot kanu kieu dan ngawitan mah kanu PA na angkutan bahan bangunan. Mun kalaresan panginten alhamdulillah anu budak pun bapak seneng ngagambar. Awit nama seneng ngagambar pas kalaresan mungkin gaduh lahan di dieu gitu. Awitan nama ngagale nya itu ku Bang Sirah Cai. Kalau memang airnya teh air asli pegunungan. Rasan memang kita pumpurnaan ieu mah aya sejarahna teh tempat pangamungan sareng teh. Mung panginten kalaresan diteraskeun ku kolam renang. Naon pangna disebat nya Ranca Saladah memang sabule dari salingkungan ieu mah Ranca Saladah teh kawitanna anu ngurus Saladah mau dipanjung itu. Tempatnya itu. Mau diteraskeun panginten ku kolam. Sumber cairan ibu hilak di mana? Dan mata air anu di atas nu caket Batuan Agung. Anu di luhur nu caket caket Saladah. Ibu ngerahayu tempat di adik kemana? Upami ngawitan sanes reunian para itu aya acara jalanan 2 awal. Dalam artian dalam gedung aya di awal. Hari tempat di mana Ranca Saladah? Ngiringan kampung Kampung kalaresan kampung Ranca Pemirsa, sakitu wawancara di Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saladah Ranca Saladah eta teh gaduh aya. Dan aya fungsina si Saladah eta kana tempat nyiringan. Upami saupami dan saya lagi guna kotor nyiring kana Saladah eta jeung handaman. Nami perusahaan saudara malam Ranca. Mau kasih seueuranana kuningan Ranca Saladah nyagana ngiringan. Di badai ngawawancara salah sahiji pengunjung di Taman Rekreasi Ranca Saladah. Assalamualaikum ibu, badai kumaros. Nah ibu milih tempat dia kalau liburan. Kahijina sapat anu bumi, kaduana dibandingkan sareng anu tempat anu leureuma di dieu anu mainan teh fokus Ibu atas baraha kali ibu di tempat. kalaresan teh 2 kali sampai 2 kali. Ibu biasanya sama-sama wae kita. Itu anu keluarga. Biasanya ibu ayah
fasilitas naonnya gitu nu kudu anggo. Oke, paling tempat bermainnya kolam renang. Naon ibu anu lama ibu tertarik ka ieu tempat? Masih suasana masih alam, terus bersih cairna. Caket serang bumi sih eta pas anu seru Anu ngabentengkeun Ranca Salada sareng tempat misalnya. ya tina cairna painten kasada mah langsung bersih. Tanggapan ibu ngeunaan ieu tempat? Sae cuman tina kebersihan paintennya tak acanin kok. Karena kan masih ada dalamnya tuh renovasi, jadi kaganggu ku renovasi eta, tapi kirang lakona lumayan Ranca Salada sama ibu cocok teh kanggo rekreasi keluarga. cocok. Harapan ibu kanggo Ranca Salada? Ya painten tempatnya langsung di fasilitasnya langsung dilengkapi di kita. Kesan-kesan ibu selama di Ranca Salada ibu? Kesan kesana ya, lumayan asik. Hatur nuhun ibu kanggo waktosna. Pamirsa sakitu reportase ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, warta anu nembe didugikeun mangrupa informasi pamungkas dina pidangan S-News Bandung TV dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang, tungkul kajukut, tanggah kasadapan. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya, ngawakilan Ais pangampih S-News Bandung TV. Simkuring pun Eka Sumarni, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.